Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasta abdi ngaragani Zaidan Andrianto di kelas 10 MIPA 2. Abdi bade ngawawancara ngenaan dampak COVID-19. Sateacana mangga tepangkeun wasta. Wasta abdi Teni Nurlaila, Naon padamelan ibu? ibu rumah tanggi. Naon dampak COVID kana kahirupan sapopoe? Dampakna karaos pisannya, sagala kegiatan dibatasi, terus urang teh teu tiasa bebas kamana-mana, harga-harga oge janten aya nu naraek ayeuna mah. Kumaha cara ibu mayunan dampak COVID ieu? Urang sadayana kedah patuh ka aturan pamarentah, nerapkeun prokes nyaeta 3M teh tuh. Kumaha pendapat ibu nganaan pembelajaran jarak jauh ieu? Pembelajaran jarak jauh salaresna mah sae, namun pamila-mila meeting mah barudak teh katinggalna jenuh kitu nya, janten saena mah diselingi ku tatap muka, tapi nya tetep ngangge prokes anu ketat gitu. Naon kaharepan ibu kapayuna sabada COVID-19? Sabada ari harapan abdi mah covid teh pandemi ieu teh enggal rengse nya, janten urang teh sadayana tiasa hirup normal deui kapayuna gitu. Hatur nuhun kana waktosna. Hampunten upami aya kalepatan kecap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.